Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Ferdi Septianto kelas 11 IPS 3. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nu esa anu mana masihan hidayah sareng inayah ka urang sadaya. Janten nu sadaya tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi nu dipikahormat ku simkuring, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang rumaja nu tos nyandu kana rokok. Tah upami urang ditilik-tilik dina SD nepi ka SMP anu tos umuran, ayeuna mah seueur nu ngalepus di sisi jalan. Sok simkuring tos teu aneh ayeuna mah tiasa ningal rumaja atau budak SMP, SMA leumpang bari ka sakola bari udud. Komo mun tos saling palanyun sareng babaturanna mah. Ngarasa aneh pande dinya nage tos dijelaskeun yen udud teh bisa ngakibatkeun maot, hipotesis, gangguan kehamilan, sareng kanker ujungna bisa ngakibatkeun nya maot nu panyakit tadi teh. Tapi anu di anehkeun mah naha jelema siga nu cuek, udud siga nu ngeunah. Udud padahal upami sadar eta teh duit nu dibelikeun teh pikeun neangan panyakit. Tah ieu salah sahiji bahaya keur urang teh. Bahaya keur sorangan, bahaya tina udud atanapi rokok ieu seueur pisan. Komo kanggo diri pribados nu mimiti duit urang bisa beak dina sabatang loba zat kimia anu bahaya keur diri urang, mimiti tina nikotin, sianida, metanol jeung sejenna. Tah ieu dina rokok oge aya zat adiktif anu nyieun nu udud jadi ketagihan atawa deudeuyeun. Bahaya keur batur. Rokok oge loba bahaya kanggo batur nu ngisep. Asep rokok anu udud lain ukur karbon dioksida ditambah ku zat sejenna bahaya pisan keur batur. Usahakeun urang ulah sok ngaugekeun batur sebab batur miboga hak hirup udara anu seger. Cobi mangpaat kanu sejen urang teh ulah sok udud lah tina gadaan rokok nu bahaya eta. Upami anu tos udud usahakeun eureunnan tina udud. Tapi upami anjeun tos jadi pecandu usahakeun saeutik-saeutik eureunnan ududna nepi ka eureun. Tah kembangkeun we arti hirup anjeun jeung inget daripada duit urang anjeun dipake udud didurukan pan leuwih sae dimangpaatkeun kanu lain nu loba mangpaat hade kangge awak atanapi masa depan anjeun. Hapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.